itu palingan cek katerangan eta urang ilmu tanpa amal kaya urang tangkal tidak berbuah. Lamun ayeuna urang contohna lamun urang boga ilmu teu diamalkeun eta bakal leuwih heula disiksa tinimbang jalma anu nyembah ka berhala. Kadang eta berarti urang teh ilmu priyogi amal oge kudu disarnan. Ari nyata ilmu teh eta teh sababna naon? Nyaeta jadi sabab alat moal bisa urang migawe tanpa alat. Urang biasa urang soteh urang ngalaksanakeun ibadah urang wudu peda aya alatna naon nyaeta jambe wudu. Urang bisa soteh urang ngalaksanakeun salat peda urang